Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara-gara munjung. Ayeuna kantun bagian anu ka 45. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangklong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara-gara munjung bagian anu ka 45 na. Kumaha salajengna sor cekopina betat simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzal uzalan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Maurang kira-kirana kuring geus mejeuna ieu teh pikeun ngalakukeun tindakan atawa acan nya pikeun ngajorang ka pasantren si Halimi. Sabab ieu kuring geus pulih sarta geus mampu ngayakinkeun dua ilmu simpenan anu lilana 10 tahun kuring tapa naikeun eta dua ilmu. Cek Mbah Berot dina hiji poe ngajak ngobrol ka Maurat. Nya ari ceuk sawangan kula mah memang geus waktuna urang duaan ngalakukeun tindakan. Piraku urang geus 18 tahun masih kene arek cicing bae. Atuh iraha urang arek males ka nyeri teh Berot. Temal Maurat anu harita keur diuk dina golodok perhatikeun Mbah Berot anu keur mencaran sulung. Atuh nyantong jijing baik kayang guring Maurat. Pan guring oge geus beres ngayakinkeun dua ilmu simpenan. Ayeuna urang duaan geus waktuna pikeun ngayakeun balidungan. Sabab ceuk sawangan guring si Halimi teh memang hirup keneh sarta ilmuna pasti leuwih ngaronjat deuleu maeron. Maurat cek Mbah Berot bari nyusutan kesang dina tarang ku leungeun kenca. Heueuh nya euy. Padahal batin urang teh geus seukeut bisa nganyawankeun kayan di luar tanpa kudu langsung datang ka patempatan. Maka geus waktuna urang balitungan. Tapi ayeuna zalim boga murid anu bisa ngawaris ilmu kabatinan. Nyatana budak lalaki anu baheula kungsi jadi rebutan
ngaranna si Asep. Tur ayana budak eta. Tur ayeuna budak eta geus manjing dewasa. Kukituna urang oge kudu bisa naklukkeun eta budak sarta sedot kakuatanana ku urang. Mun kitu carana, tong loba deui carita. Hayu urang indit ayeuna kene beron. Sarta kade tinggaleun. Linggis usi putih bawa ku maneh. Siap, Maurat siap. Akhirna aing bakal bisa mbaleskeun nyeri ka si Halimi. Anu ti heula mah memang hampir imbang elmuna jeung diri aing. Tapi ayeuna mah aing yakin sanggeus nambahan deui 2 ilmu simpenan. Oge urang duaan ngagabungkeun diri jeung kakuatan. Maka si Halimi bakal kalabakan yang harapan urang duaan. Us, gantong sok waka nganggap enteng karena kekuatan pihak musuh dalam beron. Mun tacan ngabuktikeun langsung ku sorangan. Ulang ngarasa dumeh diri geus nambahan deui ilmu. Urang duaan tacan tangtu mampu pikeun ngungkulan eta lawan. Maurat mah teresep gagabah atau ngahampas karena kekuatan lawan anu can dicoba jeung adu hareupan. Beda deui jeung Mbah Beron. Manehna mah boga sifat sok nganggap enteng ka pihak musuh. Ari kuring mah yakin be Maurat. Kuring bakal aya di pihak nu unggul. Sok sanajan ceketeran badin kuring si Asep teh geus euzi awakna ku ilmu panemu anu leuwih dijugu. Heueuh lah kumaha maneh we eta mah. Syukur-syukur jadi kanyataan tah caritaan maneh teh pihak urang aya di pihak anu unggul. Pasti urang bakal di pihak anu unggul Maurat. Benar, tong ngariwang. Mbah Beron bener-bener yakin dirina bakal aya di pihak anu unggul. Sabab ngarasa geus tambahan deui ilmu panemu jeung katambah deui boga balad. Nyata nama urat anu sarua boga dendam ka Mama Kiai Halimi. Gancangna carita harita duanana geus teu loba maricanana deui waktu. Tuluy pating belesat jirimna lunta ninggalkeun Gunung Halimun pikeun ngajorag ka pasantren Mama Kiai Halimi. Sedangkeun di tempatna Mama Kiai Halimi harita teh geus ngayakeun syukuran. Dumeh Jang Asep lulus masantren di Al Hikmah. Ngaji kitab kabeh katalar. Ngelmu kana kabatinan lulus. Sarta neleuwin hati eta Jang Asep Kiwari dianggap jalma nu dupi kolot ku para santri sajena. Dumeh ilmu Jang Asep sagalana leuwih pinunjul, teu mandang umurna kadang aya di sahandapeun. Dina waktu harita Mama Kiai Halimi keur ngajakan ngobrol ka Jang Asep anu awakna geus jangkung seseg, kulitna bersih ngalempereng koneng, kumis ngajepat ipis luhureun bibir, sorot panon mibanda komara wibawa nu luar biasa. Jang Asep ayeuna lain Asep baheula, manehna kawilang geus jadi Asep anu manjing dewasa, boga rupa anu pantes tur gagah prakasa. Mama Kiai Halimi tetela geus kolot pisan ayeuna mah. Leuwih ngalobakeun istirahat sarta ngawuruk santri pasantren mah dipasrahkeun ka Jang Asep jeung ka santri-santri sajena anu memang geus asak ngaji kitabna sagala ditalar. Bu Haji Imas harita marangan anu ngobrol dibaturan ku Nya Ajijah anu beuki gede meh sapantar jeung Jang Asep. Umurna teh padahal ukur beda satahun kolot keneh Nya Ajijah. Mama Kiai Halimi kakuping anjeunna sasauran ditujukeun ka Jang Asep. Teu garasa hidup geus 14 tahun mazantren di tempat ieu teh Asep. Mamareueus durbangja akhirna hidup bisa jager zapinuna tina hawa anu matak
nutupan aura manusia anu laji anu ngabalukarkeun teresepna batur. Ilmu-ilmu ti mama oge geus diturunkeun sakabehna. Ilmu agama ku hidup geus gacanggih. Kari hidup ngajalankeun syariatna, gunakeun eta ilmu keur kamanfaatan balarea. Arek di dieu tumetep mangsa ngamalkeun ilmu. Arek ngumbara atawa muka pasantren di tempat sejen ku mama didungakeun. Asal sing gede mangpaatna we jeung aya kamajuan dina usaha ayeuna. Ilmu kabatinan gunakeun pikeun ngajaga diri jeung nulung kanu butuh nalang kanu susah. Ngan omat ilmu nan bae, ilmu naon bae oge tong diduitkeun. Aya nu minta tulung heug mere tarima, teu mere tong diomongkeun. Bisi cilaka baru karena ilmu hidup jadi jamal. Leuwihna teh eta ngaja poe ieu opatan ngariung ngobrol. Sabab mama teh aya amanat ka hidup azeh. Tapi ibu oge jeung Nya Ajija can apal. Mama arek mere amanat penting ka hidup. Ceuk mama Kiai Halimi rageureun heula nyaritana. Sedengkeun anu keur ngabandungan kana cariosan mama Kiai Halimi can aya nu waranian ngomong. Sabab ngarti mama Kiai Halimi tacan beres nepikeun caritana. Sarda amanat anu arek ditepikeun ka diri hidup teh ngeunaan batali jeung hiji pirasat anu tembus kana batin mama. Bakal aya hiji kejadian anu teu dipiharep. Saumpamana mama teu mampu ngungkulanana. Mat hidup sing bisa jadi jalma anu bisa nyalametkeun kulawarga mama. Bu Haji Imas katut Nya Ajija anu ngaregepkeun kana cariosan mama Kiai Halimi betrada ngarenjag luas. Sabab cariosan mama lir umpama anu rek paturai. Punten abi nabat nyarios kitu mama. Bangun anu bade paturai bae geuning mama. Dalam pangkeun kana mana abdi mama. Mohon mama teu kenging nyarios kitu. Abdi janten risi mama. Cek Nya Ajija bari ngagambarkeun rasa kasalempangan. Sedangkeun mama Kiai Halimi ngadon imut ngagalanyu, sikapna tetep tenang. Reet Kajang Asep anu masih kene jempe. Ambu oge anagi teu naon geta. Ieu mah parasaan mama we meureun. Tur mudah-mudahan moal aya kajadian naon. Ngan ieu mah mun mama engke geus eueuh maka Jang Asep daek teu daek kudu jadi gaganti mama selaku kokolot ieu pesantren. Sabab rumasa mama teh geus sakieu kakolotanana, umur ge geus dunggang gunung. Mohon mama leres kitu teh mah. Nanging perkawis umur mah saha anu uninga mama. Teu anu sepuh teu anu. Bu Hajah Imas oge sadar umur mah saha anu nyaho. Teu kolot teu ngora urusan maot mah anging pangeran. Nya ambur mun ayeuna ama salah kejak ngan mun seug caritaan mama bieu jadi kanyataan. Mat ambu jeung anak ging kudu ikhlasnya narima kana kanyataan. Sabab di luar tetep masih aya jalma anu nganggap musuh tur nong toyong kana kalemahan biak urang.
sate kitu eta teh mama Mbah Berod sanes. Tapi upami leres Mbah Berod geuning ayeuna kalakah tos 11 tahun tayang nguntruk acan tayang embol-embol datang taku kituna seriusan nyeus baheula teh meureun teu janten kanyataan sarta alhamdulillah memang iya anu dipiharep mama. Bu Hajah Imas motong ceritaan Mama Kiai Halimi betlir umpama wasiat bae bakal aya bancang pake kalayan diantarana bakal aya nu jadi korban jiwa anu tangtuna bae eta kayaan teh Bu Hajah Imas demikeun. Manehna jadi pating sareblak tur ratug tutunggulan lir umpama bakal hiji kejadian untuk dipiharap. Jang Asep anu tidak tadi jempe bae sebenarnya mah sarua geus boga pirasat bakal hiji kejadian anu dipiharap jeung duka teuing kunaon beget Mbah Berod anu terus nembongan bae bari seuri ngandung harti tur mawa dendam anu bakal nimbulkeun Rajapati. Batin Jang Asep geus meh asak kalatih matak teu aneh mun harita manehna sarua bisa ngarasakeun pirasat anu kurang hade. Ambu bisa baik Mbah Berod memang terjadi ngajorag ka pihak urang nganedah urang oge tetep kudu waspada tur iatna ulah tenang-tenang dume musuh terjadi datang ngajorag engke bisi urang kabongoan. Ngadenge caritaan ti Mama Kiai Halimi seperti kitu kabeh nu aya di dinya jadi ngaharuleng bari hatena masing-masing kakategan ngabayangkeun Mbah Berod datang ngajorag. Nyi Ajijah mah katingali panonna rambisa sok inggis dirina kalengitan nu jadi bapa. Kahoyong abdi mah Mbah Berod teh sing ulah sumping mama. Urang sadayana tos tiis, tenang, tintrim, taya emutan naon. Tapi upami Mbah Berod sumping, Ajijah keung mama. Ceknya Ajijah nagerakeun perasaanana. Sahan wayang atuh geulis. Urang kadatangan jalma anu ngamusuh. Da urang oge teu ngarasa boga musuh lain. Jadi naon anu dilizankeun ku mama tadi lain maksud bakal kadatangan Mbah Berod. Tapi ieu mah saumpamana mama nepi kana ugana maot dipundut kudu kagungan maka Jang Asep kudu siap jadi gaganti ti mamangke. Ieu teh sawala atawa babadamian supaya hidup engke teu euleuh-euleuh. Cek Mama Kiai Halimi gancang ngarobah caritanana sabab ruas nempo anakna jadi sedih. Jang Asep anu jempe bae harita mimiti kadenge nyarita ditujukeun ka kabehan anu are di dinya. Kalayan maksud supaya jadi tenang eta kaayaan. Ayeuna mah mama mugi sing panjang yuswa. Ambo kali Nyi Ajijah oge. Perkawis eta mah mungkin diwe teu kadah dibahas di ayeuna. Isin salaresna mah sim abdi teh bet dipaparinan amanah ku salira mama. Sedengkeun ambu masih kene sehat. Teu kenging waka nyareos ngeunaan paturai waktos lumakuna hirup mama. Cek Jang Asep kapaksa nyarita kitu. Nyanggeus atuh ayeuna mah mending ge urang dalar we ayu. Urang tidak tadi ngadon ngobrol wae dalar ajan. Cek Mama Kiai Halimi antuk nama jadi ngajakan dahar sabab memang disuk-isuk tacan dalahar. Ari barang pasak mah geus beres tadi oge dipigawe ku Bituti anu ayeuna jadi pagawe di eta imah. Jang Asep oge ayeuna mah daharna khusus di imah Mama Kiai Halimi. Teu ngagabungkeun diri jeung santri kobong marasa ku sorangan. Sabab Jang Asep geus dianggap kulawarga ku Mama Kiai Halimi teh. Rengse dalahar piring mah aya nu meresan. Mama Kiai Halimi jeung Jang Asep
tembong keur laleumpang di pakarangan asrama bari ngobrol duaan. Jang Asep hidup pasti geus nyaho karena perasaan usia teh mama ayeuna, Cek Mama Kiai Halimi anu harita muka caritaan. Bari dua nana terus kukek dariuk dina bale-bale di amparan ku karpet. Jang Asep tembong ngarun ngahulang bari kereung halisna meh tepung serta neuteup antep ka Mama Kiai Halimi laju malik tumanya. Aduh punten Mama, maksad Mama teh kumahanya, kumaha Mama? Abdi kira ngartos kana maksad kasauran Mama nembe, cek Jang Asep. Maksud mama teh kieu, na ari batin hidup sarua jeung batin mama, mun sarua tinang tu bakal nyaho kana keretek batin mama ngeunaan pirasat anu tadi diobrolkeun ka hidup jeung ka ibu kadut budak mama. Anu jelasna mama teh geus meunang pirasat anu kuat yen dina waktu anu moal lila deui Mbah Beron bakal datang ngajorang ka ieu tempat. Hidup oge pasti sarua jeung sawangan mama beuneunan. Ditanya kitu, Jang Asep jadi bingung kumaha ngajawabna. Ari ngajawabnya sok sieun guruna nganggap Asep takabur. Nyarwa-nyarwakeun kaseuketan batin nah satata jeung jadi guru. Tapi mun seug teu dijawab, kumaha sin guruna jadi kuciwa. Ngan sanggeus rada mikir lila, kumaha hadena jawaban pikeun guruna. Akhirna pok Jang Asep ngajawab. Salaresna mah mohon kitu pisan Mama. Abdi danget ieu teh bet emut bae sareng ngabayangkeun rupa Mbah Beron. Duka kunaon manah abdi oge bet pating sarablah kieu Mama. Jawab Jang Asep anu padahal ti iraha Jang Asep nyaho kana rupa Mbah Beron sabab panggih oge padahal can pernah. Eta teh pirasat teh kasih matak teh kene mama teh peupeujeuh ka hidup. Mun tenang tong tenang deui. Anu ngarti urang kudu tetep waspada jeung persiapan. Bisi aya mau ngamuk gajah meta, bisi musuh kaburu datang manten. Tapi ari ngobrol ke pamajikan mah kieu geuning karasana. Bingung nepikeun caritanana. Kitu salah kieu lain. Nu balukarna ngadon ngagempeurkeun beda jeung ngobrol ka hideung. Nanging abdi oge sami wae Mama. Teraos manah ieu teh salempang babakuna mah ka Mama. Jang Asep murid Mama teu kudu ngarasa salempang dumeh dina hiji mangsa kudu kalengitan Mama. Sabab ngadegna ieu pasantren lain ngan ukur peda Mama aya. Tapi ku ayana murid-murid anu sakieu lobana mangka nanjung we pasantren teh loba nu arapa jeung arasup murid anyar. Tur Mama anu jadi kokolotna sarta diwakilkeun ka murid-murid Mama anu memang geus lila jeung cukup mampu ngawurukan barudak anu sahandapeun dina hal pangalaman katut dina hal ilmuna. Ari umur mah teu jadi ukuran jeung leuwihna teh eta Mama teh arek ditipkeun nu jadi anak ka hidup. Ngaramun Mama geus eueuh anak Mama teh boga gantina hiji lalaki nu tanggung jawab jeung bisa ngajaga kana kahormatanana ngagantikeun Mama salaku nu jadi bapana. Sedengkeun hidup mah engke bari ngajaga teh kudu bari jadi salaki ka pamajikan. Mama setuju mun hidup jadi salaki budak Mama. Mama salila ieu berhatikeun hidup duaan bercocok mun ngarumah tangga. Molohok mata simeuteun Jang Asep dina waktu harita. Sabab teu nyangka
Mama Ki Halimi bakal nyarita kitu. Jeung memangnya Jang Asep oge teu bisa ngabantah kana kaayaan. Salila ieu dirina memang deket jeung Nya Ajijah, sok sanajan umur Nya Ajijah saluhur. Tapi can pernah ari nagerakeun parasaan mah langsung ka jenisna. Sanajan dina sorot panon masing-masing geus ngebrehkeun parasaannya jeung deudeuh mun parang bantrok paneuteut. Ngan ayeuna tayuhna bae memakai Halimi oge merhatikeun ka Jang Asep katut ka Nya Ajijah anu dieu beuki dieu tambah deukeut tapi masih kawates ku ugeran hukum anu can muhrim. Bet pacakal-cakal leungeun oge can pernah jeung teu meunang dilakukeun. Jang Asep bagi tambah era ditanya kitu ku Mama Kiai Halimi teh, tapi ari hate leutikna mah bunga. Sabab tetela Mama Kiai Halimi geus nembrakeun eusi hatena anu memang satuju mun dirina kudu jadi salaki Nya Ajijah. Ngan kabungah Jang Asep teu bisa sapinuhna karasa. Sabab masih salempang sok inggis Nya Ajijah teu sahate dina hal hubungan. Sok sanajan maranehna duaan salila ieu kawilang deukeut tur taya anu ngisi kudi. Jang Asep katingali ngadon ngahuleng bari mencrong ka tempat anu jauh. Terus satengah ngarejak mangsa ku Mama Kiai Halimi ditanya deui, "Kumaha hidup saya gadiri menjadi minanduma mah?" Pananyana Mama Kiai Halimi poe lain heureuy tang tudaria. Sarta pikeun Jang Asep oge teu wani gagabah mangsa mere jawaban jeung kaputusan. Sabab rumasa manehna teh hiji lalaki anu kudu asak jejeuhan. Teu bisa gampang nyokot kaputusan lantaran misi kaduhung bekas nyalahan mun salah mere jawaban. Duh, hapunten abdi mama. Danget ieu bilih lepat ngawaler kana pertarosan ti salira. Sarta bilih nguciwakeun kana manah salira. Tur waleran abdi danget ayeuna samantawis mah panginten moal tiasa nangtoskeun antara siap kersa sareng moalna mama. Nanging abdi saja nyuhunkeun waktos we kangge ngemutan heula. Oge langkungna teh eta abdi teh kalintang isina mama. Isin ku tuang putra bilih alimeun dijang jaluhkeun ka diri abdi anu sakieu buktosna. Katambi bilih anjeunna tos kagungan cengceuman. Abdi alim kadah ngaruksak hubungan anu sanes. Atuh salami ieu abdi caket sareng anjeunna teh da teu kantos nyarios soal perasaan pribadi mama. Langkung jelas nama panginten abdi teh sareng tuang putra mung sawates rerencangan wungkul mama. Gambang adu soal eta mah anaki tu kudu zalempang keun engke urang talek Nya Ajijahna ku mama daekeun moalna dijodohkeun ku mama ka eta. Tapi ari cek ijiran mama mah bakal daekeun geura. Pun kitu deui si ambuna bakalnya tujuan kana hubungan hidup dua. Kitu kaayaan di pasantrenna Mama Kiai Halimi oge nasib Jang Asep anu gede milik arek dijodohkeun ka Nya Ajijah. Nya Ajijah mangsa ditalek ku Mama Kiai Halimi ngeunaan kumaha ayeuna dina urusan kacinta. Jeung ditanya geus boga cengceuman tawa acan. Bisi di antara santri laki aya anu hubungan jeung Nya Ajijah meureun. Mama Kiai Halimi teh hayang meunang jawaban nu pasti. Malah waktu ditalekna oge hareupeun Bu Hajah Imas harita teh langsung ngarah pada milu nyaksian. Tapi Nya Ajijah ngajawabna memang tatag teu asa-asa. Jujur we ngajawab acan boga cengceuman. Taya santri laki sejen anu wani ngadeuketan lantaran isineun ku Mama Kiai Halimi. Ngan nalika ditalek ngeunaan hubunganana jeung Jang Asep. Nya Ajijah tembong langsung baru beberem beungeutna bangunan era. Abdi sareng Kang Asep
teh hubungan naon mama? Tapi kumaha mun Jang Asep hayangeun ka Nyai daek jadi pamajikanana, tapi tong ditingali kasang tukang tempo mah pribadina we kumaha ayeuna. Abdi mah mung kawasan nampi mama. Pami Kang Asep kersaeun ka abdi nya mangga be teu langkung mama. Nyi Ajijah sok sanajan bari era oge ngucapkeunana teu buru mere jawaban nu tandas tur ngaregreugeun kana manah mamake Halimi. Ngan jawaban ti Nyi Ajijah ngahaja disidem heula ku mamake Halimi can ditepikeun ka Jang Asep lantaran hayang ngadoja heula kana kasabaran Jang Asep. Tapi dina nalika kayaan keur kitu, nah atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi